Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun hawaraya tepang nangdenya sareng singkuring mang tenang beo ayu urang ngadongeng deui nelaskeun hanca anu katunda dina judul si Celug Hayam Gaib. Mangga mitra urang lajengkeun nya wilujeng ngadangukeun rumah. Atuh ayeuna mah urang caritakeun si Tarman jeung si Kudil maranha teh geus arinit harita narumpak padati we. Ari Kisanip jeung anak buahna mah narumpak kuda dah hayang buru-buru gancang tapi ari keur si Tarman mah saase bae ku kitu namanya milih naik padati sangkan nyalse bisa ngilikan kayaan di lemburan saja jalan di selang ku bari ngobrol. Aduh, tinggal warga lembur teh kawas anu keur barungahnya gamparan. Mah kumaha kitu? Ayo maneh. Anya be tiap urang ngaliwat teh teu oleh seuri jeung manggut tah warga lembur teh. Malah mah katingali aya nu leungeunna teh acong-acongan ka gamparan kawas anu nganuhunkeun. Nah naon maksudna nya? Anya atuh eta meureun kapan geus meunang salembaran yen pihak kadipaten teh ngurangan pajak euy sangkan teu ka ngaberatkeun maranehanana tuh sabab akang teh geus nyebarkeun prajurit pikeun mere pejak ka rakyat atuh. Oh paingan atuh kitu mah Kang, gamparan bangus ulah gamparan segala rupa tuh kapan urang tiga duaan ayeuna mah geus teu kudu make latati tiduduga prayoga biasa bae tuh akang magara retek kana ceulina disebut gamparan yang ulah kungjang kangjang lah biasa bae awas baheula tuh. Alah mohon Kang siap lah tapi kumaha Kang? Nah eta pajak teh bet dikurangan atuh kapan meureun penghasilan di karaton teh engke teh bakal ngurangan keun bae ke akang teh jadi pikir soal eta mah kapanan karunya karahayat atuh sangkan sarenang hatena lugina ulah kabeuratan atuh keur naon urang lubak tibuk loba harta banda tapi air hayat teu suka pan teu hade atuh. Enya oge ketang lah enya bener oge heueuh atuh keur akang mah geus jeneng jadi adipati oge geus pirang-pirang atuh tah hayang mak enya lah alus Kang ai kitu mah da langtu pokona mah akang teh kapake lah ku rahayat teh eta we loba anu simpati tapi naon atuh ade maneh ulang-ulang kitu anya uing mah mikiran eta kula warga adipati sudah diperaja Kang kamarana tah nah araya keneh kitu bet eueuh di karaton jeung moal nungtut kitu ka akang sabab asa dilindih tah nya moal atuh kapan akang masah jadi adipati teh henteu maksa atuh henteu ngarabut eta perkara kula wargana mah cenah ceuk Kisanip pamilih ninggalkeun kadipaten disaprak ngadenge adipati sudah diperaja maot oge masrahkeun kalungguhna ka akang atuh sabab eleh tarohan kitu nya kajen atuh ari kitu mah uing regreg lah moal aya nu nyisi kudi Kang nya bener sabot keur jongjon ngalobrol di jajalaneun teh aya warga lembur nu keur barang gawe we di kebon barang ningali rentang-rentang aya si Tarman Bubak padati ribut atuh ngahadang jalan
bari cung jeleng ninggalkeun heula pagaweanan. Katingali pasemona teh Hegar marah mai kawas anu bunga. Hari kituna mah sabab tadi teh geus menang beja ti para prajurit anu ngabewarakeun yen pajeg teh kiwari mah geus dikurangan teh ngaberatkeun ka marenehanana. Aduh Wilujeng Sumping nun, nah bade jengkar ka mana ieu teh seun? Ceuk salah saurang warga lembur. Kaula terek ngajugjug lembur Cirinyu atuh. Sabab hayang nyaho ngeunaan walungan gede atuh. Bade angkat ka lembur Cirinyu pangitannya. Nah bade aya naon kitu seun? Bet ngerasakeun angkat ka walungan sagala rupi. Cek eta salah seorang warga lembur deui penasaran. Kaulah teh boga rancang atuh. Arek nyieun bendungan atawa wadam pikeun saluran cai, saluran irigasi. Sangkan lembur anu butuh cai teh teu hese atuh. Sabab ngadenge beja cenah keur hese cai, sabab keur halodo jeung eueuh sumber cai atuh. Oh mohon lah kalintang saya nah lah. Mohon Sim abdi mah nganuhunkeun we kana perhatosanana seun. Oge nganuhunkeun ka salira anu parantos nurunkeun jumlah pajak. Aduh asa bucat pisu pokona mah ke Sim abdi mah pokona mah. Jadi rahaya teh ayeuna teh nuju bararungah we seun. Da alus atuh aya kitu mah eta tarimakeun mah. Kan bae eta mah geus kawajiban kaula salaku pamimpin anu wajib perhatikeun rahayat atuh. Mohon seun mohon. Pokona mah di Sim abdi sadayana nganuhun kebisan. Karena kebijaksanaan ti salira Gampara nun. Anya atuh. Ngan lebah mana tah? Walungan gede teh anu disebut walungan Cilubang atuh di lembur Cirinyu. Oh eta mah kantun ka ditu we teras nuturkeun jalan ieu Gamparan da mah menak di lembur tak eta lembur Cirinyu teh. Ceuk salah saurang warga ngabejaan dari sabada nanyakeun lebah-lebah na walungan mah kitu kitu deui lembur Cirinyu. Si Tarman teh neruskeun deui lampahna. Nya kira-kira wanci tangange alias tabuh 12 kakaratareupi ka sisi walungan gede anu aya di kiduleun lembur Cirinyu. Didinya pisan tempat anu cocok pikeun dijieun bendungan teh. Sabab katingali didinya mah aya solokan-solokan leutik anu ngalir ka lembur-lembur. Barang anjog kadinya teh geus aya kisanip sapara kanca kitu deui pupuh kampung. Nya lembur Cirinyu jeung wargana ngarariung sarua geus pada kumpul. Wilujeng Sumping Kangjeng, alah tadi dia pisan seun lokasina teh anu sae bikeun didamel bendungan. Di Sim abdi teh nembe teh badami sareng ieu Jangtong I salaku pupuh kampung seun. Wilujeng Sumping, aduh bagja pisan pikeun di Sim abdi mah sabaraha kanca ieu teh kasumpingan Kangjeng Adipati ka dieu seun. Ngarasakeun ku anjeun nya, aduh cek eta Jangtong I sanajan ngolak keneh tapi dipeto jadi pupuhu. Nya tuh. Oh jadi di dieu nya tempatna tuh. Kumaha saterusna sok wae ayeuna mah geura mimitian atuh bendung wae ieu walungan atuh geura keprak warga lembur. Jeung anu sejena bejaan kabeh lembur sejen oge anu deket ka ieu tempat mah. Mohon mangga seun mangga. Eta oge parantos diuningakeun ka tiap pupuhuna kantun ngantosan we. Mohon komano kitu tah supados dikawitan. Kang Tuet bakal kumpul. Harus atuh aya kitu mah. Aduh, punten we seun teh sateu acan dikawitan teh.
Mun di sim abdi mah bade ngawartosan we margi tempat teh tempat anu sanget. Saya nama ulah sagawaya sen cek eta Jang Toi. Nah kumaha atuh? Bet ulah sagawaya. Ih margi sanget pisan sok mah bade ngadamel bendungan mah. Tangtos we ieu teh bakal ngaganggu kanu ngagegeh di walungan. Margi 400 kauninga yen di dieu mah mangrupi karajaan goib cenah mah anu diratuan ku Nyimas Sanca bodas tak kitu sen. Tuh ulang si Tarman tengah ulang tekung sila terus nebalan jadi kitunya bener oke atuh lah sagawaya hari kitu mah kudu sanuk heula atuh kudu amit-amit kan kira-kirana moal matak naon atuh nya urang nyobian we gamparan namung peryogi jalmi anu ahli dina urusan goib kadaya ritual heula kanggo sanuk-sanuk. Keur kitu teh kisanip nilumairan caritaan. Anya teh saha kira-kirana ya anu bisa dipentaan tulung. Kudu laing Jang teangan. Kira-kira aya di pikolot di dieu di lembur Cirinyuh. Mun sen mun. Aya eta ge nu biasa mah anu nalah bahala game nun. Terus kasohor mangrupikeun dukun lepus. Nu aya di lembur Cirinyuh mah cek eta Jang Toi ngabejakeun yen can aya ari dukun mah. Nya pokona mah susulan lah. Gancangan ka dia kitu. Sabab kaula butuh kapanerkeun mimitian ieu ngabendung teh ye. Kudu sagancangna. Mangga gamparan mangga. Kewe urang susul atuh. Geus kitu mah eta Jang Toi teh nitah ka warga lembur pikeun nyusulan eta disebut Abah Lagem teh. Anya atuh buru-buru gancangan atuh. Kera susulan atuh. Mangga. Atuh gancangna carita dukun kampung anu nalah Abah Lagem teh kiwari geus aya di sisi walungan. Manehna dipentaan tulung pikeun sanuk-sanuk heula saacan ngamimitian pagawean. Aduh hapunten ai teh sun. Sandes perkara gampil. Sanduk-sanduk di tempat ieu mah margi parantos kauninga mangrupi tempat anu sanget. Sabab tina kacamata batin Abah aya kerajaan siluman, kerajaan gaib. Abah gitu terang bakal kumaha-kumaha upama di dieu didamelkeun bendungan dak kitu kan cobi we urang amit-amit heula zum saketa Abah Lagem. Anya tuh bah pokona mah bendungan teh tetep kudu dijieun di dieu najan tempat sangat oge teh jadi masalah. Ayeuna kula mancayakeun ka Abah atuh pikeun narekahan atuh. Oh nya mangga. Namun Abah oge peryogi sasajen ieu teh nu. Perkara sasajen mah pek we bejakeun ka kaula lah. Perkara gampang begitu mah tang teu bakal disariakeun bah. Keun we anak buah kula bakal nyiar tembal kisanip nyanggupan. Belum mangga we ari kitu mah. Kerasa yogikeun we kalapa gading 2 hulu. Kembang 7 rupa oge rurujakan. Tah mung sakitu seun. Cek eta Abah Lagem. Nyalah gampang. Atuh ganjangna carita sabada di sasadiaan. Sasajen geus nyampak kiwari mah Abah Lagem teh ngamimitian we pagaweanana. Gek diuk sila mani meneko jang hareupan parukuyan. Sasajen geus ngabarak. Dek wae menyanteh di seungeut. Paladuk haseupna teh mulek ka ambeu bau menyan. Kadenge Abah Lagem oge katingali kegerendengan kawas anu keur mapatkeun jampena. Mamit ampun nun paralun ka Gusti Nu Maha Suci pangjian pangraksa. Abdi sejak kaduh maksad hei kanu ngageugeul di dieu ulah wani ganggu
kula incu ambut kasih tungku tilu jangka papat pangeran tanpa werat. Singlar aing singlar pakuan pamunah siluman silumin salamet berkah rahayu bul kabul takabul kabul bul kabul takabul kabul bul takabul kabul reng semapatkeun jampena sasajen teh dialungkeun ka walungan gujubar kadenge sorana mendingan gejubar da pungguy alungkeun ti luhur atuh ari geus kitu mah ki lage menjung cengkat nyampeurkeun deui ka si Tarman sapara kanca. Pok atuh si Tarman teh penasaran langsung tumanya kumaha abah nah geus beres atuh barantos nun mangga we ayeuna mah geura mimitian namun abah teu tiasa ngajamin kana sagala rupana sun. Kapan saur tadi ge susuganan ya sagadarna reka sun mugi awe lancar teu aya naon-naon anya atuh geus ayeuna mah geura mimitian wae pokona manajan kukumaha Bandungan mah kudu jadi atuh ya mangga sieun mangga urang keprak we supados dimimitian ayeuna lah margi waktu teh masih keneh panjang lah tacan sonten kitu tah sieun tembal kisani bari teu keung silang ngeprak anak buahna kitu deui warga lembur nu geus araya di dinya. Kiwari mah geus ngararumpul loba pisan anu di dinya teh tumis kitu mah Bandungan teh mimiti di mimitian mimiti nama ngumpulkeun batu geus ngumpulkeun batu maju tarurun ka walungan. Kabeneran walungan teh teu pati jero da caina teh saeutik kabeneran keur halodo geus kitu mah masang patok tina awi haur saterusna batu teh dientepkeun we ka luhur nya ari digawean kulobaan mah kira-kira wanci tunggang gunung teh geus anggeus Bandungan geus rengse sakaligus nyian saluran aliran cai anu kasolokan-solokan leutik nu berasa teh ngalir ka lembur-lembur ngan bae barang geus haranjat ka darat aya kajadian anu matak aneh da eta cenah teu pupuguh Bandungan teh ngadadak rebah burusut batu teh ngadadak ngaburusut hancur teh pupuguh da eta patok oge nu sakitu wadalna tina awi haur tepikeun ka rebah sararea teh kaget sabtu kaharti cenah Bandungan nu sakitu tuh hagana bisa rebah teh pupuguh da kapanan ai cai mah tenang arusna teh kunaon cenah eta teh sababna ai nah bet rebah atuh kunaon bet bisa kitu kapan sakitu wegna Bandungan teh atuh si Tarman ge manehna kaget Isani ku jeung anak buahna kitu di warga lembur ukur siri pelong we can pada ngareti karena kejadian nu geus karandapan. Pok bahala ge mendaca carita rupina mah eta kajantenan teh memang kajantenan anu teu asup akal su ngandung hartos aya nu ngarempageun kan wae lain ku cai tapi tiasa wae ku makhluk goib sieun anu ngageugeuh di dieu tempat cecek eta bahala game aduh sapiraku atuh aya jurig bisa ngarusak Bandungan segala rupa atuh sararea oge tengah kaharti nah cenah naon sababna piraku diruksak ku jurig onamanan mah sararea ge can manggih jawaban harita si kudil anu nyaksian kana naon rupa anu geus kajadian maneh ge nyampeurkeun bari mawa si jelug nah kunaon atuh gamparannya bete pagah puguh tah Bandungan anu tos tohaga teh tiasa rempag teu ngartos abdi mah teuing atuh teuing kunaon ieu teh anya tapi aneh abi oge ieu tadi si jelug teh tadi teh teu daek cicing
kawas anu hayang leupas wae jeung di panonna teh ngawaskeun wae kana bendungan tah. Kitu gambaran. Ceuk si Kudil ngabejakeun ngeunaan si jelug nu ditetadi eta tara jalan bae barang haranjat ka darat teh. Eta si jelug mah ngawaskeun ka bendungan. Kawas-kawas aya nu aneh. Ngan teh surti pikeun si Kudil maneh teh nyaho naon-naon. Nya atuh nu kateuing atuh. Keun bae ulah jadi pikir. Meureun bendungan teh gagal atuh. Kurang tohaga jadikeun isuk mah urang jieun deui wae atuh. Mangga seun. Nanyalah sae kitu lah. Keun we anjing mah uang cobian deui we. Nya rempangso teh hancur. Pilih kirang tohaga seun. Kisah nih pada nagenya tujuan. Satu hari kaputusan mah. Dapo isukan macan arek dijieunkeun deui we. Moal wakasudon kana pagawean makhluk goib. Tuari geus kitu masa kayaan teh geus maju ka Syariah Kelayung. Kabehana teh marulang di bae. Si Tarman jeung si Kudil mah kiwari mah naik di padatina pikeun mulang ka karaton. Mari diiringkeun ku Isanip sapara kanca. Waktu anu lumaku marangan insan anu gumelar di alam pawenangan. Wanci diganti tina wanci berang kiwari diganti ku wanci peuting. Sahareang geus tarepi ka tempatna sewang-sewangan. Si Tarman geus aya di karaton kalawan awak anu ngarasa lungse tas perjalanan anu jauh. Atuh geuwat we reureuh pikeun sare. Ayeuna mah urang kocapkeun dina wanci isukan. Sakumaha rancang si Tarman yen rek nyieun deui bendungan. Atuh harita manehanana teh jeung si Kudil geus init tibe ka lembur Cirinyuh ka walungan Cirubang teh ngan bae kiwari mah init teh teh kana padati tapi kana kuda da ngarah tereh cenah. Dituturkeun ku Kisanip sapara kanca. Barang tepi ka walungan Cilubang. Atuh sok biasa we marentahkeun deui ka warga lembur jeung anak buahna pikir nyieun deui bendungan. Tah ayeuna mah jieunkeun deui bae ulah putus asa atuh ngan bae kudu weweg. Ulah nepikeun ka hancur deui atuh. Ya bangga lah. Masuk euy. Tata. Eta jieunkeun heula patok anu kuat lah nu wadah ulah nepikeun ka rampak mun bisa mah tembok we sakalian lah. Cek eta kisah diparentahkeun ka warga lembur. Mangga sun, mangga. Tujung menjelang deui bae ka walungan sakada tarurun. Malahan mah beki loba bae anu barang gawe teh digarawe teh maksud teh sabab nyaho demi kapentingan maranehanana oge. Atuh kira-kira wanci geus maju ka berang geus beres nyieun bendungan teh cepet da kulobaan. Kiwari mah bendungan teh weweg. Atuh marulang bae ka ieu imahna sewang-sewangan warga lembur mah. Kitu deui si Tarman manehna ge balik di karaton berkah bieu mah. Ari geus dihadean mah dihade-hade bendungan teh hancur. Ngan ayeuna urang kocapkeun dina poe isukan. Barang aya warga lembur Cirinyuh anu ngontrol ka eta bendungan maehna coloho kaget sabab bendungan anu weg teh tetela geus bolong. Atuh bubuh we caina teh teu bisa dibendung. Aneh bendungan nu sakitu teh buat bisa bolong. Alah kunaon ieu teh bendungan bisa bolong kieu. Aduh sakitu wegna alah nya ieu mah aya nu ngaruksak. Kunaon atuh nya euy
Eta warga lembur kulaporan ka pupuh lembur. Terus kitu mamanehna oge bebeja. Sangkan eta kejadian teh dilaporkeun ka pihakna karaton. Tungadenge beja kitu si Tarman teh kaget. Nah, cenah kiwari mah bendungan teh aya nu ngabolongan. Aku naon deui atuh? Bendungan teh cenah mah aya nu ngabolongan atuh. Kunaon kitu? Gamparan. Beuti asa kitunya. Heueuh, duka teuing atuh. Hayu. Milu deui euy. Bawa si jeluk ka itu. Teu deui ki sanip bejaan urang ngontrol ka itu atuh, jeung urang benerkeun atuh. Mangga atuh. Kang gamparan geus ya. Rek akang rek gamparan bebas. Geus kitu mah si Kudil gula-giru ngabejaan ka Ki Sanip. Ki Sanip yang geus menang beja di anak buahna yen bendungan teh cenah. Geus aya nu ngabolongan kiwari mah. Gue atuh kaget nya nampak beja kitu teh sarua kaget. Atuh ari geus kitu mah sasusulan susulan aku eta si Kudil mah. Bring bae hari teh sararea menuju di ka olungan Cilubang sabada tepi bener we. Teteh lah bendungan teh geus aya nu ngabolongan. Atuh. Nah saha nu geus ngabolongan ieu bendungan atuh kaget keur kaula mah atuh. Alah nya aduh. Aya bae araraneh teh teh. Duh, aya naon atuh saha ngabolongan nya lah. Tapi aku keluarga lembur di bolongan kapan itu jangan kepentingan sararea itu pada butuh ku cai. Tapi bolong deh ja. Aduh. Sumuhun puguh ge aneh keur abdi mah. Kumaha tadi geus kieu euy. Hari teh dina kayaan bingung. Si Jaluk anu keur dikekelek ku si Kudil da kanu madak hari teh awakna teh mijah kawas hayang dileupaskeun. Kunaon maneh teh? Jeluk bet hayang leupas. Alah Kang tingali Kang. Manggeus atuh lepaskeun bae. Meureun hayangeun ngencar euy. Kata si Tarman eta ka si Kudil ngalepaskeun si Jeluk. Jeleng atuh si Jeluk teh kibari dilepaskeun. Diharapa si Jeluk teh manehna teh ngajeng meningali kana kaayaan bendungan. Ulah keilik kawas anu keur aya nu diteang. Alah, kunaon sia teh Jeluk? Bet ngilikan bendungan. Nah sia teh rek ngojai atuh. Kapan caina oge? Mau bolos euy. Si Jeluk teh harita teh ukur mencrong. Matana teh katingali semu anu hurung ngempur seukeut. Kawasan hayang nembus kana sajeroning eta jero cai. Sabab keur si Jeluk mah moal kasamaran tingali. Tetela di dasar walungan teh aya hiji makhluk mangrupakeun keuyeub gede nu teu lumrah jeung keuyeub biasa. Eta keuyeub teh mangrupakeun keuyeub kajajaden. Keuyeub anu geus karuksak eta bendungan, geus ngawalukarkeun bendungan teh jadi bolong. Garapak gabruk gajeleng kujubar. Harita teh eta si Jeluk teh ngajeleng ka walungan puguh we si Tarman teh leuwaseun. Aku naon atuh? Nah maneh teh ngajeleng ka walungan. Karabek si Jeluk teh ngadadak teuleum. Puguh we atuh ningali kitu mah si Tarman jeung si Kudil kitu deui nu sejena. Ukur marahati kena naon anu kerek dilakukeun ku si Jeluk. Badang tepi ka dasar eta walungan si Jeluk teh harita teh ningali. Saabdi jero teh aya mangrupakeun keuyeub gede. Mencrong ka si Jeluk. Mun sakadenge jeung katingali mah tangtu we keur cacarita. Pok atuh si Jeluk teh tumanya. Heuh. Jadi sia-sia nu geus ngabalukarkeun ngaruksak bendungan nu keur dibangun kedunungan aing leuh. Cek eta si Jeluk. Pok atuh eta keuyeub gede teh nemalan. Sia
Tah saha sia teh euy? Kumaha wani teuleum ka dasar walungan euy? Ngajak ku aing diruksak sia. Mut kumaha wani nyen bandungan di wilayah aing deuleu. Ratu aing teh satuju sia, kaganggu deuleu. Ceuk eta keuyeub gede. Saha ngaran sia teh? Ngaran aing mah adalah si Soncang sia heuh. Ari sia saha? Aing si Purbangkara alias si Jelug deuleu. Lamun sia neruskeun deui ngaganggu kandung harti dangtang ka aing mengadu hareupan jeung aing si Purbangkara. Sia Purbangkara mana sia? Sakanya aing masih Purbangkara mah Senopati ti Pasir Hayam anu gagah sakti montong jeung sionan sia euy. Teu percaya. Kumaha sia? Lamun sia tetep ngahalangan tang teu bakal adu hareupan jeung aing. Sok sia, teh kumaha deuleu? Sia keukeuh sia. Mana kitu mah sia ku aing kudu di warah deuleu. Ari kumaha deuleu ayo sia ka darat lamun sia ka mawani dah. Montong tarungina jora cai deuleu euy. Ada kesaksian ku sararea. Geus kitu mah harita Senopati Purbangkara dina wujud si Jelug teh mumbul deui kaluhur garapak ya jeleng. Kiwari mah geus nyeng celek dina bendungan merupakeun batu. Tekung sirilah harita teh ti jora cai gaya nyusul. Kaluar keuyeub anu gede, keuyeub teh teu ilahar. Ieu mah gede sagede tampir atuh bulu danau ge. Puguh we keur si Tarman si Kudi jeung warga lembur pada kaget. Nah, cenah si Jelug teh bet di udag-udag ku keuyeub gede. Aduh, teu Jelug. Nah, di udag ku keuyeub gede atuh. Nah, keuyeub gede-gede teuing atuh. Alanya Kang, aneh kuyup teh mun sagede kitu alah. Eta cacapitna ge mani matak pikasieun. Alah, naon jang? Loh, kuyup mani gede euy. Wa baru ngagegeh di ieu. Walungan euy. Tenang atuh. Tutu tingali euy. Kawas rek diadu jeung si Jelug atuh bener we. Keuyeub gede teh kawas anu rek diadu jeung si Jelug. Si Jelug harita teh katingali beheungna teh geus ngajar bebeng buluna teh. Tanda manehna teh rek nyang hareupan eta keuyeub gede. Keuyeub gede anu ngaran si Soncang teh harita teh geus katingali cacapitna teh ngajar bebeng. Bari dibukakeun rek nyapit, tapi si Jelug oge maneh taki-taki. Geus kitu mah gabruk. Si Jelug kena raja jeprot garapak. Katingali keuyeub teh ada ngapangkieun mundur ka tukang kabeunangan ku serangan si Jelug. Da keuyeub teh kiwari metakeun cacapitna kep beunang nyekek kana hulu si Jelug. Tapi si Jelug teh tagen we cicing. Barang rek dipiteskeun eta hulu si Jelug. Eta keuyeub teh kalah ka ugil-ugilan bae, teu bisa miteskeun huluna si Jelug. Nu aya mah kalah ka karasa, tapi teh nyeri. Sabab kawas nyapit beusi bae. Alah, awak sia teh teas teuing sia teh. Alah. Asok sia piteskeun beung aing le. Aya sia ku aing bakal dipacok dah. Panon teh sia deuleuh. Alah, tuas euy lah. Terus kitu mah eta si Soncang tinggal lepaskeun capitanana. Bari jeung si Jelug teh di tengah jorelat ngagarapak deui gabruk jeprot cilebet. Cekerek kencak atuhna beunang nenggel pisan kana awak eta si Soncang. Puguh ge keuyeub gede teh harita teh ngabangkil. Meh-mehan we dikujubar di kana cai, lamun teu muntang kana batu mah.
Asok sia lo ke kumaha deuleuy. Memeh ku aing di podaran. Leuwih hade sia bejakeun ka ratu sia. Montong kumaha diganggu deuleu. Jeung ngarusak bendungan sia. Aing teh can percaya saha sia teh bener sia teh Purbangkara Senopati Purbangkara anu geus kasohor. Alah tong ngarapak sia teh pamakanan rajang. Boros ya. Entah hayang di podaran deuleuh. Eta keuyeub teh kawas anu kupurungkutan. Sieun di tarajang deui ku si Jalu. Atuh teh kung sila keuyeub teh harita teh. Mana turun deui we kada dasar cai. Rek bebeja kan jadi ratuna. Mitra. Waktos na parantos teh nyekapan dinya. Cagela urang tunda jajar cerita si Jalu hayang ibu kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mangga nuhun tina sadaya paratosanana. Hapunten tina sagala kekirang tong hilap di like, di komen oge di subscribe supados sabis manco oge kamajengan channel emangnya supados channel emang tetami majeng supados emang tetap eksis dina ngahibur baraya di mana wae ayana. Atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.